Ayo naon Pak Haji Cicing. Ayo naon? Ka dieu, dieu. Ieu Pak Haji tuh. Cicing heula di situ deuk. Aduh. Rugi. Aman. Cicing heula cicing. Iya. Pak Haji arek ngajelaskeun sedetil mungkin masalah tanah anu rek dihibahkeun ku si Atan ka Ustad Leutik. Cicing. Oke. Naon make kitu Pak Haji? Hah? Nah, make jeung kitu. Yeuh, dengekeun Ustad Leutik anu baheulana baong, dengekeun heula. Ustad Leutik encan apal lalakon eta tanah nu dihibahkeun ku si Atan. Si Atan teh, yeuh, lamun kudu dijelaskeun mah eta teh geus maok taneuh nu Pak Haji Mayung. Geus maok eta teh. Pak Haji, sanes kitu. Suruh Kang Atan ke eta makan warisan ti sepuh Kang Haji. Aduh. Tah di dieu mangkana Ustad dibawa ka dieu ku Pak Haji teh supaya Pak Haji Mayung bisa ngajelaskeun ka Ustad Leutik yen taneuh eta teh lain nu si Atan. Cicing heula sia. Aya naon atuh Pak Haji ulak wae naon. Bisa mah dengekeun ieu mah rahasia atuh ieu mah teu meunang anu apal. Ya. Tah, Ustad. Ayeuna Pak Haji arek nanya. Cicing, legenda, cicing heula legenda. Ieu urusan Haji cicing di dieu. Tong ikut campur legendanya kade. Ulah ngagerem ieu cicing. Pak Haji atuh aya naon? Pak Haji Mayung anu geus genep kali mungajina. Pak Haji deui. Abi teu kieu teh ka zaman mencret Pak Haji. Makana yeuh ulah sok kokoro mangih mulun. Eta teh loba teuing ngadahal balendrang tinu hajat eta kitu. Makana cabe teh kot mani dikitu makan cabe ge. Patak mencret. Duh, keheula ieu penting ya, keheula. Ada ya Pak Haji rada rematik ya Ustad ya, Ustad Leutik. Aing nahan heula pangdiukan ya. Iya. Nah, teh Pak Haji naon ya ya? Tuh, cangkeul aing. Ustad rek diuk dina ye. Ek nu jodog edek. Ek diuk dina jodog. Mohon sok tah. Aduh Pak Haji ieu. Jok. Aya naon atuh Pak Haji? Tong loba heureuy Ustad. Ayeuna urang kana pokok permasalahan anu ieu sangat genting. Oke, masalah naon atuh Pak Haji? Ieu teh masalah naon? La ilaha illallah si Ustad Leutik. Yeuh. Pan ceuk tadi oge ceuk Pak Haji Mayung. Eta tanah anu arek dihibahkeun ku si Atan ka Ustad Leutik. Eta teh taneuh Pak Haji Mayung. Oke. Naon kitu kan sur Kang Atan oge tadi. Eta warisan di sepuhna kayak Kang Atan eta teh Pak Haji. Ku aing si Ustad Leutik mun aya jadwal ngeunlan di kitu tah. Yeuh, dengekeun. Haji Mayung teh selaku lanceukna si Atan. Si Atan selaku adina Haji Mayung. Secara otomatis nu pangheulana gede, anu pangheulana usaha, anu pangheulana ngala duit teh iwal ti Haji Mayung. Si Atan mati Haji Mayung bangus ka Jakarta, mus ka mana-mana. Si Atan keur sagede kitu keneh, tah sagede kitu keneh. Geus usaha ngala duit. Makana si Atan teu apaleun kana sejarah eta tanah. Ari kudu diomongkeun mah. Pak Haji, kan surek Kang Atan teh eta teh tanah teh bagian Kang Atan, tah ku Kang Atan diwakafkeun ke Pak Ustad Pak Haji, eta teh kangge pondok pesantren. Saurna teh. Maaf Ustad, maaf ya. Keur Pak Haji Mayung lamun eta tanah arek diwakafkeun ka Ustad keur nyieun eta pesantren, maaf Haji Mayung moal satuju. Iya habis teh di dieu. Maaf, hampura ya. Emosi ya, dengekeun heula. Dengan Ustad. Sakali deui si Atan mah teu apaleun sejarah masalah eta tanah. Si Atan mah teu apaleun atuh. Makana Haji Mayung berpikir, aduh, bahaya ya. Bahaya. Eta lamun si Atan geus arek ngahibahkeun eta tanah. Pak Haji, kapan tanah nu eta mah tos hak Kang Atan saurna Kang Haji, saur Kang Atan teh. Sadayana ge saurna tos diwariskeun ku sepuh Kang Haji teh. Kan saurna Kang Haji ke pangseueurna. Astagfirullah, fitnah eta. Fitnah badak eta. Dengekeun Ustad. Sakali deui Ustad
Ustad teu apal sejarah eta tanah. Teu apal Ustad. Dengekeun. Waktu keur buka waris eta nya, tah kan bapak mah geus eueuh yo. Kolot mah geus eueuh. Mohon. Tinggal aya kolot sabelah deui nyaeta Inung. Mohon. Tah. Waktu buka waris harita Inung Haji Mayung jeung Inung nasi Atan teh kusabab geus kolot pohon tah. Dengekeun Ustad. Tah, Pak Haji. Ngalawan wae. Haji, istighfar Haji. Istighfar. Istighfar Pak Haji. Istighfar. Emosi atuh. Istighfar Pak Haji. Yuk. Yuk Ustad. Aduh.